Sampurasun kumaha damang. Alhamdulillah dina ieu waktos Bapak bade medar pupuh balakbak. Mangga ku hidep disimak. Pupuh balakbak termasuk ke dalam golongan pupuh sekar alit yang bertemakan banyolan, candaan, atau lawakan tentang kehidupan sehari-hari. Guru lagu atau guru wilanganana dengan hitungan 15E baris pertama, 15E baris kedua, 15E baris ketiga, yang berarti di dalam satu pada atau bait terdapat 3 pada lisan atau baris. Di pada lisan atau baris pertama terdapat 15 engang atau suku kata yang diakhiri dengan sora panungtung, huruf vokal terakhir E. Salajengna, jadi pupuh balakbak teh ngabogaan waktek nyaeta heureuy atawa banyol. Guru lagu jeung guru wilanganana 15E, 15E dan 15E. Contoh pupuh balakbak. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas leuwis geulis pisan ngagoreng. Lalakina los kapipir nyoo monyet nyangereng. Sok ayeuna mangga ku hidep diturutan bareng-bareng jeung Bapak. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas leuwis geulis pisan ngagoreng. Lalakina los kapipir nyoo monyet nyangereng. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas leuwis geulis pisan ngagoreng. Lalakina los kapipir nyoo monyet nyangereng. Mangga sakieu ti Bapak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.